pendak deui seorang abdi jeur ganteng jakilik. Nah dulur, kolot baheula mah bener-bener disebut bisa hibar jeung ngaleungit. Teh nyaan. Jeung deui kolot-kolot baheula mah kararuat dulur. Tah ngomong-ngomong soal kolot baheula, aya basa-basa atau kata-kata nu seukeut. Cik naon wae? Paribasa papatah kolot atau baheula. Yo simak ya dulur. Anu kahiji aya bahasa kolot nu baheula teh nyaeta kudu silih asih, silih asah, silih asuh. Anu hartina kudu saraling talungan, saring elingan, saring bantuan, jeung durur-durur, jeung manusia mah. Selanjutnya ya bahasa kolot baheula nyaeta kelakuan keok memeh dipacok. Artina tong nyerah aing can nyobaan mah. Terus deui pondok jodoh panjang baraya. Artina duduruan teh kudu tetep jaraga. Nah aya keneh dulur, mulih ka jati, mulang ka asa, nu ngadung hasil. Segala sesuatu pasti balik ka asal dulur. Nah, terus lanjutna. Kulit hidung wajar, kalakuan hidung kurang ajar. Hartina ainu pajore teu naon asal urah. Kalakuana anu goreng patut. Masih aya keneh dulur. Lain rezeki nu saeutik, tapi syukuran nu kurang lega. Nu boga hati nyaeta sanes hese milik dulur, tapi rasa syukur urang anu kurang ke Gusti Allah. Terus ulah nyebarkeun tar atel. Artina teh tong nyebarkeun fitnah atau napi berita hoax. Nyau kudu diukur, nyabda kudu diunggal. Artina tong sok padua yang ngomong kedah nama geus bener atau acan. Ngomong kurangan teh dulur. Mun teu ngoprek mun teu nyapek mun ngakal bung nakeun. Mun teu ngarah moal rai. Hartina teh mun urang kedul terdaek usaha, terdaek berinovasi, nisaya urang moal aya perubahan, nu aya bangkrut. Tah sakitulah dulur. Papatah kolot baheula teh mangkana urang kudu inget kada sajarah kolot baheula. Ulah urang tetep bisa nyaga